nganuhunkeun ka pasangan teh terima kasih ka salaki tawa ka pamajikan sigana gampang sigana hal sepele mun dibahasakeun mah tapi hese diucapkeunana. Jarang salaki ngucapkeun nuhun ka pamajikan tawa pamajikan ka salaki. Padahal ku bahasa eta nu teu pira, siga na teu pira, justru jadi leuwih ti pira. Berterima kasihlah selalu kepada pasangan, walaupun itu adalah pekerjaannya. Contoh, pamajikan tas nyeuseuf, cek salaki, nuhun mah, tas nyeuseuf, tas sasapu, tas ngepel, nuhun nyi, makasih mah, udah nyuci. Tawa mun pamajikan ka salaki, ari sih mun dibere duit mah saha meureun nu teu nuhun. Cung lah ngacung. Nu tara nuhun-nuhun acan ka salaki lamun tos dibere duit gitu. Dibere napakah. Teu lah cenah urang mah da eta mah kewajibanana. Padahal mah teu hese gitu. Mangpang meungpeung dibere duit jadi nyebut nuhun. Engke bakal biasa kanu sejena. Naon sih pagawean salaki nu di imah gitu. Lah ngabenerkeun kenteng misalna keur usum bocor ya. Usum hujan ayeuna kamari mah da halodo teu katempo ieu teu karasa gitu. Pas beureuh hujan ternyata bocor. Emang pagawean lalaki da. Ya pantesna meureun mun lalaki teh nu naek gitu nu ngaberesan. Tamat ngaberesan teh nuhun Kang. Makasih apa, makasih Bapak, nuhun A. Hal-hal yang seperti itu nu sigana sapele, nu sigana teu pira, tapi justru matak pira karena rasa rumah tangga. Karena itu selalulah berterima kasih kepada pasangan walaupun itu adalah pekerjaannya atau tugasnya.